Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli sareng soliha. Kumaha kabarna? Damang. Pamudah-mudahan urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Sehat jasmanina, sinareng sehat rohanina. Amin. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Satacan dimulai pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, hayu urang sami-sami ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta pangajaran 2 pangalaman nu pikaresepeun. Materi dinten ayeuna nyaeta mika weruh konsonan F, V, jeung Z. Nah, di sini kalian akan mengenal kosakata atau konsonan atau huruf konsonan F, V, dan Z. Contoh kalimatna jakat. Nah, jakat bukan menggunakan huruf J, tapi pakai huruf Z. Simkuring diajak mayar zakat ku bapak. Saya diajak membayar zakat sama bapak. Contoh anu kaduana nyaeta televisi. Nah, kuring nonton main bal dina televisi. Bukan menggunakan huruf P, tapi menggunakan huruf V. Televisi. Contoh anu katiluna nyaeta fotokopi. Nah, fotokopi di mana anu aya fotokopiannya. Nah, jadi bukan huruf pakai P, tapi pakai F. Fotokopi. Nah, eta panjelasan tentang mika weruh konsonan F, V, sareng Z. Jadi, aya kecap, sababaraha kecap anu kedah ngagunakeun huruf Z, V, atau F dina kecap-kecap nu ku urang sok diucapkeun. Alhamdulillahirobbilalamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atus rengse. Pamudah-mudahan Ustazah Nur deui carioskeun anjeun sadaya tiasa paham. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.